Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Jasmine, mana ieu teh nasi padang nang? Ewe, Ih, nah, cenah kok udah nasi padang, ujung rendang yang perkedel, tapi ewe si udah nages kaburu balik ke Padang, jadi ewe. mending nyelen ti kamari atuh malina, jadi kabur si udakna. Atuh basi meureun mun kawas kitu mah. Pana kuahan nasi Padang mah. Ya terus kumaha atuh Jasmine? Beureun masa bola mun eta hungkul mah. Sangwan mah atuh kamu teh seubeuh mah atau ieu aku bawa nih. Sok ketiyu kamu sok we beakeun kabeh mangga sok seepkeun. Oh, nya geus eta ari kitu mah. Bae. Tadi kamu nyangkeun masakna. Dasar si Nengyong. Riweuh dia. Hai guys, maafnya Ica telat soalnya nenek Ica pohoan doanya pun sepatu rodanya. Meni ku anggernya eta sepatu roda. Kepanggihan teu ayeuna. Kapan gini nyelap dina kompor. Nah, habis bisa nyelap dina kompor ini teh koneng. Teng atuh Jasmine Ica mata apa? Kan nenek Ica anu nyimpan oge, tapi Jasmine asa kacan eta teh Ica udah minta. Meni riweuhnya maneh karek datang geus unta-enta. Ya. Makasih Jasmine Ica narima ya. Alah. Aduh, ieu barudak nirasep kieu camping. Iya mama neng hehehe mau ikutan. Ah, moal Ica. Sok weh, sok eta mah. Ari mama di ka mana ieu teh? Tumben make baju alus, baju urut lebaran. Edek merekeun mama kanu hajat. Saha nu hajat mah? Alah, moal apal maneh mah. Yang satu mama ini teh lah nya bisi kaburu peuting ya. Maksudna teh bisi kaburu peuting pisan gitu. Hayu ah. Iya mah. Jasmine aku minta atuh. Ya. Kasih. Punten Bunda. Hayu. Maknya. Ayo neng. Ayo yuk. Make jeung aya naon? Hayu ieu orang merekeun. Maknya. Saha nu hajat eta mah neng? Eta mak nuy geuning anu di kidul, pan kawin deui ya. Maknya. Maknya mau uyun kawin deui ya. Mau uyun mak nuy maksudna. Maknya pura salah. Pan geus kolot ya geus 65 tahun lain. Nah, emang kunaon kita? Nya bae we atuh geus kolot oge ya. Emang kawinna jeung saha kitu eta mah neng? Eta jeung si Irfan Pentol. Maknya. Apa si Irfan Pentol mah karek 25 tahun lain. Nah kawin jeung nini eta. Maknya. Nah, emang kunaon kitu Buna? Ya, ngaranna ge cinta tidak memandang usia. Ngan mak mah emang beki brondong we eta mah. Tapi bener oge mah neng nya. Maknya. Jangan satu hayu orang berangkat. Kalem aya duit mah di dida. Maknya. Hayu ngan mau make baju alus ieu ada kikituan we. Ya emang kurang kita mah neng. Teu mana make baju ieu teh. Menang gak udah ngolahkan eta ge. Ngan teh era eta kelek bolong. Wah atuh mah neng. Maknya variasi ya teh. Hayu. Dasar si gideg aya we pamolahna teh nya. Buru tuh mah neng. Hayu maknya buru. Kela tuh Buna meniru teh nya. Teh mah neng. Maknya hayu atuh bergandengan. Jadi bener eta teh mah neng si eta teh. Oh ternyata kau bunda mana maknya mah jeung nini yo. Manci eta mah atuh padahal gitu. Neng, lanjutkan yuk kamu ngebakar sate-sateana. Nah, neng mah keur siuk atuh Jasmine sibuk dahar ieu. Si Ica we. Ica mah nggak bisa nih soalnya tangan Ica ridu tuh. Nggak bisa ya. Meni simpen heula atuh Ica simbutna kamu teh. Bakar heula eta meni riweuh di cokelan mah mau. Mau nih apa Ica mah ridu tuh. Suku Ica ge ridu. Ya sih kalau fatitah-titah, jadi saya teh udah kebakar satenya. Nya kamu aja we atuh Jasmine. Nya kudu tutah-titah. Bener neng kamu aja we Jasmine. Kita mah lagi sibuk maaf ya. Iya ini nggak usah aku ikut malah. Aku ngomong nggak bakar iya weh. Mau masak mie-nya moal. Nah gitu. Atuh moal coba meureun teh jeung mie mah. Nah atuh sok buru ieu gantian heula aku rek masak heula mie. Buru. Nah geus atuh ku neng bae. Nuhun ya.
Mereka nanya Jasmine, engkau udah masak mie. Iya kan masaknya di rumah aku. Itu dia aku masih masaknya di rumah aku. Paham? Oh juga aik itu mah. Dasar si Koneng. Mana kudu balik hari si Jasmine padahal mah di dia we di dapur Neng dan Neng gak dapur. Sianan kemarin di dapur kamu mah. Nah, jeung kudu sieun dari kamu Ica. Lah kan dapur kamu mah bolong neng atapna transparan gitu jadi sieun. Meskipun dapur Neng bolongnya, aya tutupan dapur Neng mah. Ternyata kamar mandi kamu Ica melompong we kitu eueuh naonan. Tembok eueuh naon terbuka. Hina kamu mah menghina kamar mandi Eca. Mohon saha mimitian meuni playing victim Koneng. Temen gitu-gitu Eca teh. Paling cuma anak yatim piatu imut jelita. Oh, Ica kumaha maneh we lah. Tapi Ica, Neng rada penasaran ya teh. Kamu laun mandinya kan outdoor gitu. Sok aya nu naon teh sih? Ya Allah atuh neng maknya aya nu nolong. Tapi di kamar mandi Eca mah aya panonggonanya. Ica mending tuh nyarita kitu Neng sieun. Tapi Neng penasaran. Tapi Neng sieun. Kumaha tuh nya? Ya udah tuh kalau kamu penasaran mah kita cerita di tenda aja di dalam. Tuh. Ya angus atuh hayu. Tapi kumaha babakarana? Bawa ke jero kitu atau kumaha? Untung atuh neng kamu teh mana yang kahuruan. Mohon ih. Oh heueuh nya, geus pareman we. Hayu Ica, masuk sini buru. Kita cerita. Yang banyak segala ini gasnya, jadi aku harus beli dulu gasnya meni agar kentanya. Simpen gak ya? Sok Ica jadi kumaha ya teh cari tanah. Jadinya aneh di kamar mandi Eca teh. Namun tuh ngapatnya tuh sok kayak anu mandinya. Oh gitu. Terus eta teh saha Ica anu mandina Mau Uyun. Yang lain atuh aneh, lain Mak Uyun. Mak Uyun mah teh bisa mandi peuting. Kan mati. Terus lamun lain Mau Uyun saha atuh Ica? Ya kan nya anu mandinya teh panongku kamar mandi Eca. Siun. Terus nah cenah eta teh ujung mandi tengah peuting sagala Ica Ceng teh apal Eca mah. Ada ditanyakan heula. Montong Ica meni siun. Dikira-kira we atuh. Kira-kira kunaon nya? Oh, naonnya kira-kira. Teh neng teh apa? Orang tanyakan langsung we hayu. Bunga, meni bae teh kudu ditanyakeun bae teh apal ge. Tapi Ica eta teh bentukan kaos kumaha panunggu teh Bentukan hatenya bohong seroik, terus bibirna bareng, terus ya karangan di dina luhur bibirna teh. Bau kreweg, biar berem, ay karangan. Eta mah buratna tuh Ica Nih, sebelen maneh mah. Oh gitu. Heeh hana sedengekeun ku Neng. Teh juring, alpek buratna geura. Maaf betul neng Eca apa pan anu ninggalin nenek Eca lain Eca. Maklum nenek mama cenah geus gabung. Geus keluar meni orang lanjutkeun we babakarana. Tapi neng Buru keluar. ini sieun. Oh kebalian tehnya si Ica meni dasar tuh man. Bunda mah asa teh nyangka da eta teh mama Neng. Maknya si Irfan pentol jeung mau anu kawin maknya mun asa teh nyangka bunda mana. Ini jeung bunyang kawin. Make jeung teh nyangka ieu. Maknya bunda mah asa ieu. Mengabarkeun kitu pan si Irfan mah kasep ieu kawin jeung nini maknya. Ngaranna ge jodoh atuh bunda asa anu apal ieu. Tapi bener oge nya mama Neng ya. Bobo mama Neng, saya teh jodoh bunda bobo mah. Maknya Jol we kadinya si gedeg mah. Emang kunaon ieu jeung mikir kitu sagala? Nyapan eta si Irfan pentol jeung Mak Nui teh beda jauh. Ieu na usiana kan sanu apa yo jodoh bunda teh masih kan anak SMA. Maknya maknya. Sok ka mana wae ari taeun teh nya. Dasar si bunda, si gideg. Meni hore atuh Mak Neng serius wae. Ayo Mak Neng rada curigaan teh sih ka eta ka Mak Uyun le salah. Mak Nui. Curiga naon? Curiga ieu teh sih main ilmu hitam. Maknya asa teu mungkin bunda. Maknya ieu Mak Nui ilmu hitam nini ilmu hitam. Asa aneh mal mungkin Apaan Mak Nui tanya pernah ngobrol jeung bunda yo cenah ngomong nanti kieu
Ambo, intinya mah pernah ke gunung cenah. Bawa mah ke gunung teh eta teh mujaya pesugihan memperdalam ilmu hitam maknya pan jika nu viral teh geuning. Apal tuh? Oh, bener oke si bunanya. Sanu apal gitu. Soknya lamun dipikir-pikir kumaha maneh pikirnya. Nah, eta si Irfan Pentol teh daya kasih Mak Unoy. Mak saya, Mak Nuy maknya bawa namun teh diguna-guna masuk. Nah, sebet dae. Bisa jadi buna eta ge nya. Pan mak Noy ge asal nama kaos bunanya terus enak tiba-tiba beunghar jadi bisa jadi eta. Maknya naon eta? Anjing sarua kening muda sagala naon maksudna yo? Heeh, eta jualan maksudna mana teh kitu. Miskin maksudna teh. Oh, eta pengen teh naon? Maknya. Heureum ya. Ibu-ibu, kernaon ieu nongkrong di dinya penting-penting. Geus di mana ieu? Eta Bu Erna, geus ti imah Mak Noy ieu geus merekeun. Ya idangana. Nah emang ngawinkeun sak kitu eta Mak Noy. Nah bener teh dionangnya. Eta ngawinkeun Mak Noy Bu Erna. Hah? Kumaha ya teh Bunda? Mak Noy ngawinkeun Mak Noy? Kumaha ya teh maksudna? Mak Noy kawin deui. Oh, kawin deui? Jeung saha? Eta jeung si Irfan Pentol. Anu sok ieu geuning sok ngetem hareupeun desa. Har? Aduh bener ieu teh Mama Neng. Pan si Irfan Pentol mah geus boga pamajikan ieu. Nah jeung kawin jeung Nini jeung Mak Noy. Oh, maknya nu bener Bu Erna. Bener Bunda, apa nih pamajikan teh berteman jeung Bu Erna dina FB. Oh, maknya berarti bener eta si Irfan Pentol teh diguna-guna yo. Mak Noy teh we ilmu hitam. Ya pasti jeung nama Bunda. Ya mah Bu Erna kudu kaditu, kudu memastikan biar tidak simpang siur. Hayo Bunda. Hayo Bu Erna. Mama Neng udah kemana moal? Moal Bunda jug gue kaditu lah. Ya enggak satu maknya Bu Erna hayo berangkat. Hayo berangkat. Meniri tehnya eta ibu-ibu karena gosip. Jeung Irfan Pentol geus kawin. Nah iraha kawina pan kela Irfan Irwan. Boa-boa ieu mah Irwan Pentol geus kawin teh. Bu Erna salah-salah Bu Erna. Akhirnya beres oge aku masak mie. Kami tuduh ieu masak mie hungkul ge. Ini lah si Jasmine tapi kan anggus si Jasmine. Padahal yang geus anggus, tapi itu can anggus nih tunduh nungguan lagi. Ya udah atuh Neng, kamu mah tidur di luar aja weh. Tenang naon ya teh Ica? Henteu tenang naon, tapi eta sesana kabeh ku Ica daharnya teh naonnya. Pantes we daek nungguan si Jasmine da aya kahayangna maneh mah Ica. Koneng nih. Anggus tah. Yeuh kabeh. Makasih Neng, lope deh Ica. Geuleuh Ica. Asik, dicambuk bareng sate hate ya. Hai guys, Jasmine datang. Si Jasmine datang oke gini. Mani rela sama Jasmine, pero nyot mie oke. Gasna beak Isya amat teh, jadi aku meuli heula. Mana sih Neng awe? Ngusare si Neng mah Jasmine, itu di jero tenda. Oh, dari sate-satenya mana ya? Oh, iya loh, tusukannya aja. Ih, nih tinggal tusukannya hungkul ini teh. Kespe ya? Iya, beak tadi sama si Neng di makal tuh. Gitu. Nah, aku si Neng teh tusukannya di mana kabeh Ica? Biasa mana marwog Ica nih batur kadar seetik teh dibiakeun. Yang satu ya. Iya nah, ini tadi kasihin ke Ica kabeh Jasmine. Sok we beakeun kamu Ica lah, kamu geus teu meureun kamu rek sare bae. Oh oke Jasmine, makasih. Ya nah, yang ditutup segala Jasmine diselatingkun. Gimana neon? Namun ditutup mungkin Ica sarana kumaha. Ya tinggal dibuka deh nih, kumaha sih gitu ge hararese. Ya biasa, itu Jasmine tok sorongot. Pina ka luhur. Tutup panas ya. Di sini ah. Untung we ya, Mama Neng tadi ngabejaan, tidak terlambat gitu. Lamun terlambat juga Bu Erna rada. Mantakna tuh Bu Erna, sagala-gala teh kudu puguh heula ya, tong janji ini. Heueuh nya eta Mama Neng, atuh da si Buna ge sarwana ya jeung Bu Erna. Ngan mana si Bunana eueuh ya? Di ditu meureun Bu Erna tinggalin. Jangan satu hayu ah, Mama Neng balik teh heula nya. Si pocong keliling, hayu ah. Hayu.
Si meunana hacan baliknya. Nah di ditu kene bawa gosip anyar ieu mah euy. Susul ah. Har Ica. Nah itu sorangan. Mana sih Neng jeung si Jasmina? Mama ini itu si nanya si Jasmine mah di dalam tenda. Nah atuh Ica teu meula bobo ieu teh. Enggak mama Neng soalnya Ica mah tidurnya mau di luar aja. Har itu. Nah jeung kitu ya teh. Ya soalnya Teu meunang ah. Nah jeung di luar segala. Hayu di jero bisa ketemuan Mama Neng bisa kumaha onom. Hayu ke jero. Mama Neng nggak usah mama Neng nggak apa-apa Ica mah di luar aja. Nah kayak jeung enggak apa-apa teh. Hayu ke jero. Ya udah atuh ada dipaksa mah. Akhirnya Ica bisa merasakan kasur empuk. Ini nah ayah iPhone Ica mana pantasan kita tangan ku Ica Allah. Tidur ah. Jasmine mending geser ih. Nah sih Neng. Kamu teh geser ih. Ih kamu geser. Ini Neng ih. Aku smackdown gak? Ini geser ih kamu teh embung Jasmina mending kamu geser. Kamu aku smackdown gak? Ya. Meganya. Bentar. Segala ini gasnya aduh sakit.